Tapi dirinya bener pas nganterin sayuran. Iya. Sayuran naon anu paling sakti? So, namun bener dia pas nganterin sayuran. Sayuran naon anu paling sakti? Ah, Sayur engkol. lain, Sayur daun sampu. lain. Sayur. Apa tukang sayuran? Naon euy. Aing taluk euy. Sayur naon sugan? Taluk. Heeh. Nah, sayuran anu paling sakti mah iwal kacang panjang. Nah, make kitu. Sayuran kacang panjang so. Kacang panjangnya tempo dipotongkeun ieu sebut tahun ieu Kacang panjang. heeh. Dipotongkeun deui ieu. Kacang panjang kene. Apalagi yang anu panjang disebut Kacang panjang. oh, iya kacang panjang anu sakti mah ponok masih kena kacang panjang.